Kanjeng Rasul para sahabat ngawalar kana tarang Kanjeng Rasul kumaha sahabat nashkuru indar raha naon cenah hartosna abdi sadaya sok syukuran di mana kayak nikmat urang teh dipasieun Gusti Allah teh aya disifat nikmat aya ala nikmat bentukna ala fungsina urang dipasieun sampean tah ieu simpan sampean tapi teu sakedik jernih nu gaduh sampean tapi teu berfungsi teu tiasa apa-apa urang disa panangan teu sakedik jang dipasieun pangan teu tiasa ngusap urang dipasieun lisan teu tiasa kedik jami dipasieun lisan tapi teu nyarios jami dipasieun soca teu sakedik jam gaduh soca tapi teu ningali teu sakedik jami dipasieun pangdangu tapi teu dipasieun cepil teu dipasieun dangu eta jadi Allah masa nikmat jeung alana nikmat pandanganna ala gerakna jami dibasa nikmat jami dibasaan jeung alana mawi dina surat Ar-Rahman disebutkeun fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban nikmat nu mana anu dibohongkeun ku anjeun tah ala teh fungsina nikmat eta nu abenteunana urang gaduh sampean tukang mimbal gaduh sampean urang mah sampean najong pantok beuh tukang mimbal najong bal miliaran alana nu beda urang gaduh panangan urang nanda tangan teu jadi harga lamun pejabat pak bupati pak camat nanda tangan presiden mah komo jadi harga sami pandangan nikmatna ngan beda alakna janten Allah teh masa nikmat jeung alakna di mana beren pasan nikmat nashkuru indar raha sok syukuran di mana gaduh nikmat indar raha nah ari nikmat teh dina pada umumna jami nyebut nikmat teh kana palepak beuteung non nikmat teh gejat non nikmat teh pedo non nikmat teh ngeunah non nikmat teh ecok ti beuteungeun we hungkul padahal nikmat teh saya ti beuteungeun hungkul ari nikmat teh batik tina modal eta nikmat nah cara bisa kitu upami ieu abdi dikersakeun gaduh artos 1 juta eta artos nu 1 juta teh ku abdi teh dipeserkeun asin peda lain jang dituang jang didagangkeun atuh ku abdi teh eta peda teh didagangkeun we di pasar hasil we batina 1.250.000 tah anu 250 teh eta teh nikmatna anu 1 juta naonna modalna tak urang dipasieun nikmat ku Gusti Allah teh aya modalna naon modalna teh ngayakinkeun kana ayana Allah makrifat wujud Allah makrifat ngayakinkeun kana ayana Allah eta teh nikmat eta teh modal kajalmi anu ngayakinkeun kana ayana Allah maka eta jalmi diberi kanikmatan ti Gusti Allah harta bakal syukur jami bakal getol ibadah bakal ikhlas teu diberi nikmat oge eta jami bakal sabar diberi panyawat bakal sabar tak sal panyawat ka jalmi anu ngagaduhan kayakinan ka Allah mah eta mangrupikeun nikmat enten nikmat teh mangrupikeun penjabaran mangrupikeun bakti tina kauntu tina modal anu urang sadayana kumaha carana abdi teh hoyong ka kanikmatan sarana abdi urang hoyong ka kanikmatan saur dina sapali ulama tata carana teh aya 3 cara hiji muqabalatun nikmah di sana hiji tampikeun eta nikmat ku pujian 2 wal irfan
sing apal kana eta nikmat, fungsi eta nikmat. Kinu ibaratun anis sorfini ami bima khuliqoli ajrihi. Sing apal kumaha eta nikmat digunakeunana. Lamun aya tilu eta nikmat, maka urang syukur kana nikmat. Upamina abdi saur Pak Haji Sandi teh AA kopiah teh nomor sabaraha. Cek abdi teh nomor 10 luhurna 10 jadi 10 ka 10 gehu abdi teh gede 10 eta kopiah dipasihkeun dipangmeserkeun ku Pak Haji Sandi ka toko meser kopiah badagna 10 tinggina 10 dipasihkeun ka abdi. Cek abdi teh hatur nuhun Pak Haji Sandi berarti eta nomor kahiji moko balatus sana nampi kana eta nikmat bari muji hatur nuhun. Nah cukup gitu tecekap nu kadua nu kadua kudu apa fungsi eta kopiah wal irfan kajen teuing murah daripada sapatu kopiah mah kada disimpan dina masyarakat. Kajen teuing mahal eta sapatu simpan dina sampean. Gitu benten teh. Abu mahal sapatu dina pasang dina masyarakat mah biasa. Tetep kopiah dina masyarakat mah. Da murah kopiah mah ari ditunda dina suku mah biasa anggar gitu. Apa kana fungsi kopiah? Ieu. Nu katilu apana surupkeunana? Ngagunakeunana kopiah pantesna dianggo salat. Dianggo ceramah. Eta kopiah teh dianggo abdi teh naon? Ngadon anu hayang di mamau nu domba. Tangtosna jalmi anu masihan kopiah eta bakal apakeun. Tapi mun teh eta kopiahna dianggo anak kasayan, dianggo salat. Efek teh katinggal. Kun masihanna teh eta kopiah dianggo alhamdulillah abdi parantos dianggo eta kopiah teh ditampikeun ku salira bakal nambihan deui sugan ari sorban anu gaduh nomor sabaraha warna naon pasti bakal kitu nambahan deui eta sorkul nisbat syukur nikmat. Jadi ayat ieu nikmat di mana urang syukuran kana nikmat pamangsan ti Gusti Allah janji Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Lamun anjeun syukuran kana nikmat Gusti Allah kami ca Allah teh dek ditambahan ku kami. Tapi lamun kufur maka bakal disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Model carita kisah nu lolong jeung nu bongkok eta nu lolong jeung nu bongkok ngobrol cek nu bongkok cek nolong kanu bongkok kok dek naon long abdi teh hayang dahar ngeunah cek nolong teh kumaha cek nu bongkok nya abdi ge hayang dahar ngeunah teh nan teu boga duit tong ngamasalahkeun duit urusan duit abdi cek nolong urusan akulah cek nolong teh nah panganterkeun kaula ka restoran Padang hayang dahar ngeunah cek nolong teh dicana eta nolong ku nu bongkok cek nolong pas dugi ka tempat ka restoran teh ya eta nu bongkok nyayo cek nolong kan dia nu bongkok cingkok pamneangankeun daging nu pangeunah-eunah nah nya eta mah dasar nu bongkok heureuy dipangmeserkeun teh daging kerwedan anu liat teh ya manehna mah nu bongkok daharna gepuk anu hipuk kubak kating eta dipasihkeun kubak kating ngagengkel kerewet anu liat teh ya kisahkeun teh kitunya tepikeun ka beuntak deui beuntak deui si nu nolong teh ningali pas di dahar teh naon kerewedan eta nu bongkok diteunggeul ku nu nolong teh tonggongna sakaligus pas diteunggeul tepikeun ka ajeg deui nah enak kumaha syukuran dua lagi alhamdulillah Gusti abdi nu tadina lolong jadi beuntak cek nu bongkok alhamdulillah Gusti abdi nu tadina bongkok jadi jag-jag deui wih weh
harita mah teu pada ambak keduana teh. Di tengah jalan aya tukang aya tangkal rambutan ceuk nu lolong tea nu tadina lolong. Kang, ari itu tangkal naon? Tangkal rambutan. Nya maneh hayang hoyong teh apal tahu mulai kumaha buahna rasana mulai buat can apal. Kumaha ceuk nu lolong, ceuk nu bongkok, keun abdi pangarakeun. Naik eta nu bongkok kana nu tadina bongkok teh naik kana tangkal rambutan. Pas rek ngalah rambutan di soledat. Nah, di soledat tepikeun ka geubis ka handap. Ka bongkok deui, teu bisa ajeg deui. Nah, eta nu lolong ngeukeun seuri teu kuat tepikeun ka peureum, tepikeun ka lolong deui. Eta teh kisah digana mah kisah biasa-biasa. Jika sanu bohong, tapi mun ditalaah lamun urang teu syukuran ka nikmat pamasan Gusti Allah, nikmat nu aya teh dicabut deui ku Gusti Allah teh. Nya nikmat nu aya di Gusti Allah teh enggal disyukuran ku Allah. Innal lini'am awabil kawabil wahsy baqaidah bisyukri. Saenyana nikmat teh diibaratkeun binatang-binatang nu hese di tewakna. Maka cancang eta nikmat naon ku syukur ka Allah Subhanahu wa taala.